ciri jalmi anu barokah mah ciri nate hirup nate tenang. Ibu hirup tenang. Mun teh mah hirupna hirup tenang maka barokah. Lamun hirupna teh henteu tenang teu barokah. Harta nama seueur tapi hirupna teh sapopena pasea we jeung pamajikanana teh barokah teu. Suami jeung istrina akur, anakna baungna nentaku barokah teu? Henteu. Anakna soleh indung jeung bakaam saroge jeung suami jeung istrina bager jeung tatangga pabaeud-baeud barokah teu? Teu aya kaberkahan di dinya teh. Jadi kaberkahan mah hirupna teh tenang. Teu aya karungsing hirupna teh tenang. Ku harta-hartana tenang, gaduh pangkatna tenang. Teu gaduh naon hirupna tenang. Sebab dipasang ketenangan ku Gusti Allah. May yahdi may yudillahi yashrah sadrahu lil Islam. Dijembarkeun manahna. Jadi cirina teh jalmi teh hirupna tenang. Sabab nyaketkan deui ka Gusti Allah. Upami teh mah hirupna teh henteu tenang, maka eta teu barokah. Ibu osok tahajud. Alhamdulillah. Ahli tahajud